Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes kumaha daramang barudak kelas opat. Mugia dina dinten ayeuna aya dina kaayaan sehat walafiat. Tepang deui sareng Pak Irfan dina pangajaran basa Sunda. Saacan dikawitan, hayu urang ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pangajaran: hiji, nyebutkeun harti cita-cita. 2, nibanda cita-cita. 3, nyaritakeun alesan anu patali jeung cita-cita sorangan. 4, mikawanoh paribasa. Naon harti cita-cita teh? Cita-cita mangrupakeun harepan hiji jalma dina kahirupan kahareupna. Unggal jalma mibanda cita-cita nu beda, tapi kadangkala aya anu sarua. Yuk urang regepkeun sasarengan kawih anu judulna Cita-cita, ciptaan Ugun R. Karnasi. Cita-cita jadi putra bangsa, bela negara Indonesia langgeng jaya, adil makmur ketara harja, jadi TNI Polri, hey, gagah perkasa, siap babakti lemah cai, jadi ahli hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Cita-cita, cita-cita mangka laksana, undi ajarna rajin. Cita-cita, cita-cita bareng laksana, undi ajarna tidi. Hayang jadi dokter, bidan perawat, ngubaran pasien, sangkan gancang sehat. Jadi guru dosen, wartawan seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pamimpin jujur, wali kota, bupati, gubernur, jadi wakil rakyat, menteri presiden. Cita-cita mulia, cita-cita jaga. Salajengna rupa-rupa cita-cita anu bisa dicontoh ku hideung. Dokter, guru, tentara, polisi, atlet sepak bola,
jeung sajabana. Naon cita-cita hidup? Tuliskeun cita-cita hidup dina komentar di handap. Sarta tuliskeun alasanna naon matak hidup milih cita-cita eta. Salajengna paribasa. Naon ari paribasa? Paribasa mangrupa basa pakeman anu geus puguh patokana. Kalimahna geus maneuh sarta ngandung pituah jeung piluangan. Hayu urang tengetan contoh paribasa jeung contoh Arabna dina kalimah. Contoh anu kahiji, aya jalan komo meuntas. Hartina aya cukang lantaran pikeun gancang-gancang ngalaksanakeun pamaksana. Contoh upami dinerapkeun dina kalimah, tiba heula hayang ulin ka Pangandaran teh. Ari ayeuna aya anu ngajak, atuh puguh asa aya jalan komo meuntas. Anu kadua, Balumbang Timur caang bulan 14, jalan gede sasaupan. Hartina ikhlas bersih hate. Contoh upama dilerapkeun dina kalimah, najan manehna kungsi ngajailan di kelas, kuring mah estuning Balumbang Timur caang bulan 14. Contoh anu katilu, heurin kuletah. Hartina rek nepikeun hiji perkara tapi henteu daek pok lantaran era atawa sieun. Contoh upama dilerapkeun dina kalimah, rek menta bekel piknik ka kolo teh mani asa heurin kuletah. Sieun keur teu bogaan duit. Contoh anu kaopat, kabawa ku sakaba-kaba. Hartina kabawa ku nu teu pararugu. Contoh upama dilerapkeun dina kalimah, hirup teh ulah kabawa ku sakaba-kaba. Tah eta contoh paribasa. Kange pangajaran dina dinten ieu dicekapkeun sakieu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.